Sampurasun biasa anu mulia, sampurasun hati sabara kanca, sampurasun pangkeun kasadayana, sampurasun lawan datang sunda, obrolan kekawihan diciriku seracang, obrolan kekawihan pangkeun kebanyakan, obrolan kekawihan lahiri serakuli, obrolan kekawihan gahaleuan orang-orang. Seni tradisional tasampir kalau yuli diwari diku seni budaya sunda.
Sunda seni seni anu bagus yang widi seni kulare uli-uli seni calung ayeuna seni calung ayeuna sing jarang seni calung ayeuna geus ada jaman seni calung ayeuna kasih seni Sunda tentang wakal hari sasa sing akhirnya dipercaya seni bagian budaya Sunda seni seni yang bagus yang widi seni kulare uli-uli ayeuna dengan tulang ayu calung ayeuna kesana jarang calung ayeuna geus ada jaman seni calung ayeuna kesana magarap masih seni Sunda